Kungsi baheula pasili basa urang tepung tetep nu mimiti urang geus ngedalkeun janji Kang Dedi anu bager Sumuhun. kembang geus kaya sisi cai jadi saksi. Masih sasarengan dina acara SGP Kang Dedi sareng Neng Ici masih nyarengan wargi saya sedayana dugi ka tabuh 16.30 tah geuningannya ieu pisan wareg pisan lagu opat lagu terus diputerkeun ku Kang Dedi request di Kang Pradana nya ti Aki Dahlan Mamah Eti sareng Mamah Warsih nya mugi katampi eta aya lagu tadi Pageuh teras aya gentosna Ki Hujan sareng Tepang Sono nya mugi katampi kang eka wargi sadayana masih aya waktos mangga diantos di 8 salapan opat hiji 2 masih aya 12 menit deui kangge urang sami-sami ngalaksanakeun ibadah salat asar daerah Jakarta sareng sakitarna. Nah, kitu Ci. Subuhun Kangnya masih aya kene waktos ieu teh. Aduh tadi teh mila raos pisan abi ge ngadangukeun ta lagu-laguna nya, lagu aya gentosna, lagu Tepang Sono, lagu Ki Hujan nembe teh. Ti nanti ti Kang Darso tadi atos oge nya mugi katarampi. Aya telepon di urang angkat heula Kang. Sok Ci diangkat Ci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP Radio Sampan anu dirojongku PDO memang cespleng. Kumaha damang Mama? Alhamdulillah akang damang. Mama Nenti diantosan ku Ici. Ici nuju naon nang Ici? Ih nuju kahujanan itu ngahot-hot itu Mama, itu kahujanan. Hujan di dinya teh? Hujan alhamdulillah itu pasian hujan itu. Aduh di dia mama ni panas. Panasnya abdi mah upami hujan teh hoyong keluar wae eta teh. Itu sumuhun hoyong hujanan. Anu kepan teu asa? Teu acan anu kepan itu kepan ku Kang Dedi mah ih diomongkeun atuh. Diomongeunnya. Aduh, tos anu lebetnya Kangnya. Alhamdulillah Mama Nenti sehat. Alhamdulillah akang. Hoyong diputerkeun lagu naon ai Mama Nenti? Nuhunkeun lagu Kembang Roskayas. Kembang Roskayas. Mangga. Sok bade dikuntun. Mamah Yati. Nuhun. Mamah Eti. Nuhun. Saya Kang Pradana nya. Aya Kang Pradana. Aya Neng Warsi. Nuhun, Mah Warsi tadi aya. Aya ABG Aki Dahlan. ABG Aki Dahlan, tete ABG eta teh. ABG itu. Nuhun. Terus aya Ibu Joremi, Kang Kapayanto, manawi monitor. Mohon nuju aya di luar sareng teh Payanto teh tadi teh nya telepon teh. Mohon ya nuju di luar. Peryogi di luar cenah ka peryogian gitu. Mohon Kang sadaya rabe anu nuju monitor. Mohon. Mama Kembang Roskayas lah haluangkeun atuh. Itu. Sok mohon satacan anu aslina. Kungsi baheula pasili basa urang tepung tetep nu mimiti urang geus ngedalkeun janji Kang Dedi anu bager sumuhun kembang geus kaya sisi cai jadi saksi kakuring kungsi bebeja pajar urang ulah rek aral subahan
Margi pas sini baheula Mama Eti anu sayang pangharepan diganti hujan cimasa duh panutan teu teuingeuh anjeun geus ikhlas ninggalkeun janji nu kasili junti kembang ros kayas nu jadi panglipur ati nyorak jalan ulah leuwang teu asih nu pinuku pangharepan diri kuring ngan sorangan Mama Yati anu sayang kembang ros kayas kiwari ukur ngupahan kungsi baheula pasini basa urang tepung tetep nu mimiti urang geus ngedalkeun janji urang kuningan anu sayang kembang ros kaya sisi cai jadi saksi ngaleos tanpa bebeja lir bang bara anu teu boga rumasa mun kembang beak sarina payanto urang Depok paheut pasini ayeuna Kang Dedi abdi teh tinggal nyerina. Karunya teuing. Hatur nuhun Kang Dedi. Sami-sami hatur nuhun kayak Kak Mama, suantenna masih kena sae pisan ieu teh. Alhamdulillah. Mohon Mama gitu. Mohonnya ngaturkeun nuhun pisan. Hatur nuhun Akang. Sami-sami Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah, Mama Nenti nemetenya perantos ngahaluang kembang ros kayas. Aduh, ini resep pisan. Asa naon teh dipepende ai ngadangukeun suanten Mama Nenti teh. Tah sigana masa lagu heula nya satos lagu ieu urang sami-sami urang sami-sami ngalaksanakeun ibadah salat asarnya kangge daerah Jakarta sareng sakitarna. Ku kituna kayak kawargi sadayana anu mika cinta mika deudeuh kana lagu Sunda engke diantos deui nya saatos ajan asar. Mohon ayeuna mah urang puter heula ieu teh laguna teh naon hayang diputerkeun teh Cantigi nya Cantigi sakedap gidingannya tah gitu tah ieu nya Cantigi teh anu ku Kang Darso aya Cantigi jadi saksi ieu mah ku Teh Yuni Ariska tiasa oge tapi waktosna ieu teh bade ngapaskeun sareng ieu teh sareng naon sareng pas ajan nya pas ajan mudah-mudahan tuh ajan bade 5 menit deui hayu urang sami-sami dangukeun wae teh laguna tapi laguna rada ieu nya aduh rada seueur teuing menitna ieu we tah sumang Kang Eka Kang Pradana tadi nu hoyong Cantigi dia didangukeun nya